Iya tugas bahasa Sunda teh sesahna keur sisindiran wae cik atuh minta ilmu tia ranjeut. Tapi kan nu geulis wae. Baru teh manis. Campur madu. Ade. Nih, teh tadi geulis, tapi sobat apa itu? Nuhun Santi, kalau sepuluh kuring wae. Pasar beli sepatu, naik dina takal jambu. Ade. Plastok ngadukun batu, kuduku sorangan atuh. Balikan KJR dibalikan pakai karet. Jeung mahayang-hayangan jeung Neng Iis nu calakan. Aci herang balik kadu di belahan opatan. Ade. Kuring ngahaturkeun nuhun manging kuring kapi boga. Dadang. Tapi boga cenahnya. Saya aci dina botol. Bandingkeun kana batu. Ade. Ngarayan teh sing getol. Padahal awalna bau. Jangan amat, enggak udah kerasa. Geus sekolah sini sindiran goreng, ieu piweuleuk kesadaran. Kumpul di kalau memang enggak tulo balukun. Ade. Ieu kamu yang gampang, sing loba nu berilmu. Itu teh akan aranya nuju naon? Nah, ngomong teh beda pisan aranya teh nuju naon? Dewi caling tuh ieu teh sisindiran salah sahiji budaya urang Sunda. Biasa nama sisindiran teh cangkang jeung eusi. Tuh, nah tuh rempong itu nyarios teh. Rempong ieu mah kreasi. Ya Dewi, ieu rek ulin ka Kalimantan bali aci jeung tangkalna. Cik cobaan ku Dewi. Bali aci jeung tangkalna. Ade. Namun apa sisindiran kuring teh yang nyobaan. Gitu, coba sindiran sudah asih keur kuring. Boga satu kursi negara Cina. Ade. Sakit nu getol ibadahna. Dadang nengekeun sisindiran si teh diuruk pisan. Loba kelasna. Gening Dewi di Cipanas ka Cijulang. Ulah poho mawa bekal kitu deui bahasa Sunda lamun urang boga budaya kudu digarap nepi ka bener. Ayeuna paling atos budaya Sunda teh alus geus sindiran teh kita bitaeun. Kasupan ayo.